laut teh dinu filsafat mas Sunda disebut naon cenah hari nyai teh hartina awew disebutna istri teh lebak cawe lebak cawe di mana imahna di lebak cawene di mana linggihna di birit leuwih di hatepan ku handeung di pihangan ku kanjuan di buru madu teu kasusul di udag teu kasampak nu aya kari gadah keungelak dina tutuyul betul naon hartina kurang loba neangan perkara jauh teuing da urang perkara mah aya di lembur urang sorangan di mana ieu tempat teh palabuhan Sintari hari palabuhan teh tempat berlabuh hari tempat berlabuh teh tempat bersandar siapa yang engkau sandari dalam hidupmu aya nu bersandar ka salakina aya nu bersandar ka pamingkina tapi paling utama manusia kudu nyandar kana dirina sorangan palabuhan tempat bersandar nu bersandar di dia syarat jadi lamun nyarita puseur kabudayaan nyarita puseur peradaban puseur kahirupan tanah Jawa Barat teh di palabuhan ayo keprok nah Ari Palabuhan Ratu teh naon? Ari Palabuhan Ratu teh tempat nalikeun kanyaan, tempat nalikeun ka hati, tempat nalikeun ka tresna, tempat nalikeun deudeuhan, lasan atihan, di dieu mantap suasanana romantis. Kulantaran tempat nalikeun ka asih, tempat nalikeun ka tresna, tempat nalikeun ka nyaa, wayahna romantis. Romantis lain seksualitas, romantis lain biong aya bangunan aus-ausan tong aya rusak nu paburangka ade. Nu datang di Palabuhan Ratu lain ukur rek neangan rezeki. Nu datang di Palabuhan Ratu lain ukur rek hayang bebeunghar. Nu datang ka Palabuhan Ratu lain ukur rek hayang tiih jeung ngisi. Mane kudu ngajaga jeung ngariksa ieu patempatan. Lamun mane teu ngajaga jeung ngariksa kaluhur teu sirungan ka hadap teu akaran. Ari falsafah naon falsafah ekologi lain urusan mistika. Betul. Ekologi tinu naon? Lahir tinu teologi. Tinu naon? Hubungan manusia jeung Allah. Kudu ngalahirkeun hubungan manusia jeung alamna. Sabab ieu alam ku Allah dititipkeun lain diwariskeun. Gak ada yang lihat, gak ada. Sapa panjang jalan pamkuring ningali gunung sagara bedah bener tuh musibah nupang sering-seringna di mana gempa nupang sering-seringna di mana longsor nupang sering-seringna di mana Palabuhan Ratu. emas aya di mana? Di Sukabumi. Benar teh? Leuweung aya di mana? Di Sukabumi. Karuksakan aya di mana? Sorry, baik mikir. Kukituna Bapak Bupati
lamun anjeun hayang mimpin ieu tempat subur makmur gemah ripah repeh rapi kade tunggul ulah dirarung catang ulah dirumpak leuweungkeun ieu alam balikeun deui alam maksang bener teh sabab naon karuksakan alam di Sukabumi ukur nguntungkeun batur nu lain urang dieu batur ngala batuna batur ngala pasirna batur ngala emasna batur muar tangkalna nu kasiksa jeung nu cilaka urang dieu nu jadi pitulung urang uring boga kayakinan lamun Pabupati wani mulangkeun Sukabumi ka alam sarakan pangbalikanana alam panjang poe panjang nagara tunjung sampurna ieu lemur bakal subur makmur gemah ripah repeh rapi tapi sabalikna lamun kabongroy ku pangolo lamun kabeuli ku ku pangirut runtad kaayaanana Sukabumi bakal hancur lebur kahirupanana benar sing pikiran kumarane walungan bedah jembatan runtan mobil nu ngangkutan batu jeung pasir sagede-gede curi uring rek nanya asup ka Sukabumi dimimiti belah ditu di tol atau di Cianjur ngeunang teu gede kene macet mobil gede runtah papur rantah warung batu riksa asup Sukabumi bau hanyir pala buaya asup ke belah ditu dagang belah ditu ieu kabeh jelema sing calawak rezeki aing cek nu di laut teh ari sia baleungar teh urang Sukabumi mane imana rarung nu ditulungan ku Mamang Pasir teh imana rarung tang ditulungan ku Mamang Batu teh ditulungan ku Mamang Mas teh ditulungan nu wakai teh batur mau ukur merkosa betul benar jadi lengkahna kumaha lengkahna wayahna Pabupati robah tata ruang Sukabumi bangkeun laut ka lautna sawah ka sawah balikeun deui lamun nek jujur-jujuran mah pabrik semen teu ditarima di provinsi Sejen ditarima di dia benar provinsi Sejen teu narima Jawa Barat narima artinya Jawa Barat daek di tempat karusakan Jawa Barat daek di tempat kehancuran Jawa Barat ngorbankeun dirina jeung kasenangan batur bodoh kata toloyok lamun pamimpin mikeun rakyat jeung lempurna jadi sampah jadi rusak Dedi Mulyadi moal bisa moal mikeun Jawa Barat jadi paruntahan moal bikin Jawa Barat kakayaanna diangkutan nu beunghar batur nu rusak jeung bencana kana Jawa moal dibikeun ku aing urut-urut baheula lagi gimana kan kaomean apa jembatan urung can kaomean jembatan Bandung can kabeneran bener lain provokasi nyen kasadar betul kuring rek komitmen Gubernur Jawa Barat sanggup ngawangun Sukabumi tapi syaratna
robah heula tata ruangna, robah heula tata bangunanana, ulangkeun Sukabumi ka Lemah balikanana. Oh ai dibantuan tapi ka Agnesna. Kuring kita hayang ngomean laut di dia sok 50 ketika 100 miliar mah disiapkeun. Kudu komitmen heula. Dina komitmen DPR dina komitmen kepala desa na komitmen rakyat na komitmen. Naon sababna mere duit ratusan miliar lamun pamimpin jeung rakyat mah teu boga kasadaran aing ukur nyeunan patung di dieu nu hari nyeunan patung teh naon? Ye, nyeunan tubuh terus disangsangan runtah eta teh. Nyeunan jalan pakai babalapan eta teh Pak. Nyeunan penataan laut tapi runtah pamurantak eta teh Pak. Hari patung teh arca, hari arca teh nyaeta jelema nyaeta sifat anu teu bisa ngomong, teu bisa ngadenge, teu bisa nyarita. Matung mantak ge har. Mantak ge har haram. Nu haram teh naon? Nyaeta sifat-sifat matung nu aya di nu hate jadi lamun di dieu runtah paburantak berarti urang dieu geus jadi arca. Jadi arca. Jadi lamun di dieu runtah paburantak berarti urang dieu geus jadi arca. Geus jadi patung. Jadi lamun rakyat mah teu kaurus pamimpinna jadi patung. Jadi arca. Bener teu? Benar. Bener keun sia. Benar, ayo. 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 Sabab naon? Eueuh pariwisata nu maju lamun tilu nu leungit hiji rakyatna teu boga budaya. Betul. Dua pamimpinna teu boga daya. Betul. Nu katilu arah pembangunanna teu boga wibawa. Mantap. Hayang Ayo. hayang urang siga Bali hayang. Ayo atuh. Hayang Ayo. hayang pantaina siga Bali hayang. Hayang robah sikap di ayeuna lamun hayang boga ilong hayamna kudu dipara. Bener teu? Benar. Ngarti? Urang ajeuna tingali Bung Karno baheula nyieun hotel nu di tempat sejen can aya di dieu nyieun hotel namana Hotel Indonesia. Hotel Indonesia di dieu di Pelabuhan Ratu. Hotel bintang 5 batur can aya berarti tempat boga jangian boga wibawa. Kunaon kalian akan jadi seperti Macan. kurang Bupati sasarengan Bupati ayu mumpun Dedi Mulyadina gaya kapemimpinan laki urang babarengan insya Allah Bupati nuturkeun Dedi Mulyadi 2 periode pilih deui. Oke. Kampung adat aya di mana? Di Kabuyutan aya di mana? Aya di Suka. Dia mah tinggal ngariksa we. Awi hideung dikirim di lembur Papua. Di mana? Di Suka. Nan jodoh bisa dikirim ka ini. Dari ruang dingin kuring mah yang artina sok geura. Ieu lagu ditulis ku kuring 12 tahun kaputra. Waktu iraha, waktu kuring sok kuriring
mapai lemur disuka lain katarang urin di tenis tepi kamamana bulan Longokan Pak Cikadu, Pak. Cikadu longokan Cikadu Somang napa somang? daun ojek Bapak Cikadu tadi lewat, Bapak Cikadu tadi lewat, Bapak. Ayo subhanallah. Ini aja pasti mau nyaritakeun yen kuring mah jeung laut teh jeung ibarat Besti, lalaki jeung kabogoh besti pokoknya. hubunganna hubungan persungguhan
hubungan hubungan percintaan. Jadi ikatan rasa, kulantaran ikatan rasa aya kanyeri, aya kaperi, mun ieu laut digunasika, dikakaya, disiksa ukur diala pangalana, tapi dipohokeun kahirupanana. Betul. Dua, lamun kuring amprok jeung gunung, amprok jeung leuweung, ibarat kuring amprok jeung bapak kuring. Siga kolot jeung anak aya rasa hormat, aya rasa heman, aya sadeudeung rasa asih. Jadi urang Sunda mah hirup teh aya dua nu ngawangun kamakmuran, hiji gunung, dua laut. Lamun ieu gunung dilambangkeun ku maung, disebutna maung Siliwangi. Laut dilambangkeun ku istri, disebutna Nyi Ratu, lain Nyi Lorong. Kidul, Ratu Kidul. Ya, jadi dua. Jadi yin yang, lamun dinu bahasa Cina nama yin yang, maskulin, feminin. Nu maskulin naon? Maskulin gunung, leuweung. Feminin naon? Laut. Naon eta sifatna? Awewe jeung lalaki, deudeuh jeung welas, asik jeung nyaah. Eta kakuatanana, lain mistik, lain klinik, tapi teh nilai-nilai filsafat anu bisa diwujudkeun di tata kahirupan urang. Kunaon pangwangunan urang awut-awutan teu bubuh arah teu bubuh tujuan, sabab para pamimpinna teu ngarti filsafat kahirupanan ieu masalah. Mudah-mudahan pimpin ku kuring Jawa Barat roba. Mudah-mudahan mulang deui, leuweungna geueuman deui, sagarana seahan deui. Mudah-mudahan kapayuna rakyatna bisa satia satuku. Mudah-mudahan isuk geura harudang isu. Barudak sakolana ulah nahap-nahapkeun maneh. Lamun kolotna teu mampu ulah lalagaan hayang make motor jeung skincare saja. Naon sababna? Jeung naon maneh gaya siga jelema beunghar, inung maneh ngape rudet neng agantung maneh kulantaran budak-budak timpang emok timpang kuring. Jadi tujuan kuring beureukeun setulitur, teu meunang aya pungutan baju seragam, teu meunang aya itu, teu meunang aya ieu teh aing nyaah ka rakyat, meh kabeh bisa sarakola teu kudu kaluar biaya anu loba. Tapi kami ulah dibalik, pamarentahna sagara ngagratiskeun, tapi budakna arlo-olo, hirup hayang cukup jeung ngopi, hayang memotoran, hayang HP-an, nahap-nahapkeun maneh, tapi indungna rengkung bengkung tinu ku kariput kieu. Carana ti ayeuna kumaha? Indung bapana kudu tegas ka anakna, ulah nuturkeun ka hayang anak, anak mah kudu nuturkeun ka hayang kolot. Itu aya calon pamimpinna tadi sekedap ke atau sanheula ieu aya calon pamimpin bakal tegas ngatur masyarakat kahareup terutama barudak sakola kuring geus nyokot calon pamimpin anu tegas